Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Pulang lagi ke Indonesia dengan bersih badan kita dari dosa, bersih geus eueuh nanaon. Indah jasa tahirup takos itu. Makana malam ieu sim kuring cicing di dia hanya sekedar satu silaturahim ka urang dia, khususnya nomor kedua untuk walimatul wakiroh, dibuka masjid ini untuk dipakai wakiroh namanya. Yang ketiga adalah walimatul safar, 17 jamaah umroh untuk melaksanakan umroh tahun ini sekaligus ziarah ke Kangjeng Nabi. Dan mudah-mudahan jamaah nu aya di dieu kabehan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi, dan sama-sama nanti di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh ke Mekah, ente asup heula ke masjid kan, ke rumah Allah, sama. Lamun hayang ke Mekah baca sholawat, habis sholat 7, tapi habis subuh 40, habis sholat zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7, subuh 40. Kalau ada waktu malam 4444. Tuh coba, waduh. Malamnya 4440. Coba kebajakan kayak 444. Senang 44. Obat berobat masih bajak kene we nu sabaraha. Nah itulah macam ada, insyaallah ente lamun baca sholawat eta gampang. Siapa tahu setelah ente ngewirid itu 1 bulan misalnya, ya, yang 17 berangkat ke sono, ente lagi di jalan ada angin topan, di bawah ibar ke Mekah, masalah kan nggak selesai guys, kuburan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sidareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut
ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kiai-kiai anu haladir di ieu tempat bil khusus pisan aya kiai urang kiai anu geus teu aneh deui di kalangan alam gaib terkenal dengan julukan nama Kiai Haji Supendi. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan mudah-mudahan orang-orang mati dia hidup terus. Aparatur pemerintahannya yang sangat saya muliakan, bil khusus kepada Bapak Gubernur Banten yang saat ini beliau telah luncur, yang saya hormati. Di sini ada Bapak Camat, Bapak Lurah, sama-sama saya cintai. Wabil khusus sekali kepada penyelenggara walimah ini ialah Bapak Suyoto. Mudah-mudahan para kiai, para pemerintah dan para penyelenggara bil khusus Bapak Suyoto dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun suara speaker ngahiung gitu pugu jogula mah ieu ti awal ge ieu speaker teh bababet-babetkeun bae gitu teh jelas ieu tidak tadi ku wae speaker saha nu bogane sih efek dulur teu beres ya kamana sorana speaker jadi teu jelas si speaker teh nya pekeran saha dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Aing bingung ieu ngomong Sunda atau Melayu ya sekali Jawa bae gitu ya. Wih mengkonon sih dong. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Sabtu ini jam 10:04 yang biasa kita khusyuk nonton TV, tapi malam ini kita ada di depan masjid Al-Isti'anah. Al-Isti'anah, teringat saya dulu punya pacar Isti'anah. Ya Allah, ada istri saya sekarang di sini. Aduh, Isti'anah sayang.
Alhamdulillah, dengan duduk di depan masjid yang insya Allah dicintai Allah, kita mendapat ridho dan rahmatnya. Cerita tentang masjid berarti kita menjelaskan, menceritakan sejarah Mekah. Sebab masjid pertama nuku Gusti Allah didirikan ialah Mekah. Malaikat Jibril turun titah mawa batu ditenden di Mekah, batu Baitullah, batu letik. Kemudian batu tersebut dibangun. Alhamdulillah, saat ini batu tersebut telah terlihat oleh kita betapa besar, ialah Baitullah. Lamun orang nyaritakeun masjid di mana bae, berarti cerita Baitullah. Sehebat apapun masjid, semegah apapun masjid, dibangun dari emas, dari perak, pintunya dibangun dari berbagai jenis kayu, aslinya ialah mengagungkan Baitullah. Masjid mana anu hebat, masjid mana anu megah, kemudian henteu lurus ka Baitullah, masjid bloon. Makanya masjid adalah Baitullah. Sebab orang membangun masjid semegah apapun berarti lurus ke Baitullah. Intinya adalah mengagungkan Allah. Masjid mana baik? Ketika masjid telurus ke Baitullah berarti masjid gendeng. Nah, tinggal coba ya kompas. Masjid lurus apa ente coba kompas. Baji lot. Coba ya. Ayo coba gambar cewek malu. Anak buah error kabeh. Lurus. Bagus. Bener ente yang terpercaya ya. Oke. Ini mana cirina heran aing mah. Ya Allah, ya Rabb. Lurus, bisa dipertanggungjawabkan. Sekali deui cerita masjid, cerita Baitullah. Ketika masjid telurus ke Baitullah, maka masjid afkir, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jeung anu ngabanguna kudu merubah. Ketika tidak berubah berarti nyana nyasarkeun. Adapun warna ya pada lain sih. Sebel yang mah berem-bereman ieu masjid. Ya Allah. Lurahna apa pada ieu. Pada lurahnya CS, iya CS. Nyana geri kerang jadi camat CS. Lurah CS sarua. Kerja yang jadi lurah, kukula di inuman nyana. Camat sarua. Camat di inuman di pandian malah mah. Alhamdulillah. Ialah sebuah rumah Allah. Al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ente ketika berangkat lempang ningali lapangan
kemudian lapangan tersebut aya gawangan. Nah, kan di benak hati, wah inilah tempat marhaba. Bener kan? Bener saya. Di benak hati teh begitu ningali lapangan aya gawangan, oh berarti tempat marhaba apa maca sholawat? Main bola. Teu nyalahan kan. Lewat deui. Hotel. Di Jati aya hotel nelayan. Wah, inilah berarti tempat baca sholawat. Seri jadi lain berarti. Lain kan berarti. Lewat deui. Wah, polsek. Inilah tempat setan. Bener kan? Lah iya. Asal jelema maling dibawa ke dinya setan kan, nu mabok bawa ke dinya setan kan. Iya maling eta kan nu mabok dan setan, nu nangkepna setan. Iya sama-sama setan. Jamal bisa katangkep kurang mah tuh. Kecuali ku setan deui. Itulah pendekati. Nah, berangkat deh set. Lihat balai desa. Wah, inilah tempat pacaran. Bener tuh lah. Baik nih blog. Berangkat deh lihat masjid, masya Allah. Begitu lihat masjid langsung benak hati langsung, waduh masih berapa utangnya ya. Oh iya sebab asli langsung hati ke Allah. Al masajid buyutullah. Ketika manusia ningali ka luhur langit anu gemerlapan di luhur teh katingali ku urang. Timimiti mun berang panon poe mun peuting bulan termasuk bintang-bintang ya Allah urang bisa memandang betapa indahna langit lantaran dihiasi ku bintang-bintang bahkan aya ngaran-ngaranna bahkan aya ketentuan-ketentuanana ketika malaikat di luhur ningali ke bumi harurung di bumi teh ternyata nuhurung teh masjid-masjid musola bangsa polsek mah poek balai desa poek tanah bangsa nu kos itu mah bangsa pendopo kahuruan teh mah kadeuleuh ti langitna teh poek serius sih bakulah mah sia mah aduh cair masjid cair musola cair. Masya Allah. Seperti itulah pandangan manusia ke langit, bintang nu terlihat. Pandangan malaikat ke bumi, masjidlah nu terlihat. Ketika loba masjid, loba musola, lobalah harurung-harurung cahaya-cahaya. Ketika eueuh masjidan ya poek. Makanya paling rugi jelema imah deket polsek. Maksudnya teu kada. Poek. Dekat kecamatan ya poek lah sarua lah. Sarua. Sarua imah lurah imah ngaji dia poek. Poek. Aduh caang masjid. Masjid caang. Ketinggali ku malaikat caang. Ya Allah ya Rabb. Bagaimana al-masajid buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah nggak usah susah-susah. Ente hayang kapanggih jeung polisi polsek, hayang kapanggih jeung raja deui polres, hayang kapanggih jeung raja deui polri, kapanggih ente hayang kapanggih jeung presiden ka Solo ente teu diondang ya masya Allah. Nah, hayang kapanggih jeung Allah tadi
nggak panggil jeung Allah ya. Al-masajid buyutullah, masjid adalah rumah Allah. Ketika orang yang nggak panggil jeung Allah ke masjid, kapanggih jeung Allah. So matak hati-hati masuk masjid mah. Begitu kita lihat masjid lain perasaan. Begitu kita mau masuk tanpa ada yang menyuruh, sepatu semahal apapun, sendal semewah apapun dibuka. Siapa yang suruh? Ke hotel mah dipakai baik, ke hotel mah dipakai baik, ke kecamatan mau komo ya di kieu-kieu kecamatan iya tapi ke masjid gak ada yang berani orang, gak ada yang berani ke masjid. Di dalam hati, oh ini bukan rumah manusia, ini rumah Allah. Ya Allah, sadar. Polisi aja, polisi kalau masuk masjid topinya dibuka, priwitnya aja dibuka. Sadar dia, kalau saya ini setan sebenarnya. Masuk masjid mau menghadap Allah. Iya, sadar. Ya polisi kan setan, atau camat mah bapak setan sebenarnya mah. Anak buahnya anak. Tapi setan ke Islamnya nah. Udah baca syahadat setannya. Iya, rupanya aja manusia, hatinya tetap setan. Tapi di sono di lampu. Ya di sini mah enggak lah. Enggak beda. Kembali lagi. Masjid, ketika orang lihat masjid, masya Allah dibuka. Abri topinya dibuka, polisi dibuka, merasa tidak sopan sebab ini adalah rumah Allah. Bahkan hampir lorengnya pun dibuka. Nggak pantas saya menghadap Allah pakai loreng. Allahu Akbar, bu bintang. Cek malaikat apa-apaan? Menghadap Allah bintang di bawah-bawah. Oh tapi kan ini mah cuma pakaian aja. Allah nggak pernah memandang zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat baju, tidak pernah melihat jas, tidak pernah melihat ini jas apa ini? Kayaknya kettingannya jelek bener ini jas. Nggak pernah dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah kolbunya. Bajunya boleh abri, hatinya wali. Kolbunya wali, bajunya boleh polisi tapi hatinya wali. Ini wali-wali juga gak ada, lagi cerita aja ini mah. Iya, bajunya boleh camat, hatinya kiai. Bajunya boleh kiai, hatinya jurig. Ya dibalik lah. Sekarang bagian kiai jadi jurig. Kiai juga banyak yang jadi setan. Ya termasuk ini kan kiai setan. Ini cerita masjid. Masya Allah karim. Saat ini alhamdulillah kita ada di depan masjid Al-Isti'anah. Kalau kita bahas isti'anah, Masya Allah, kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Malik yaum, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada mula saya ibadah dan hanya kepada Engkaulah saya mohon perlindungan. Lamun ente merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya ka Gusti abdi ibadah, hanya ka Gusti abdi nyuhunkeun pangawasa, nyuhunkeun perlindungan. Sebab Allah nu boga kawasa kecuali Allah, Allah nu patut dipinta perlindungan kecuali Allah. Manusia boga tanaga ti Allah, manusia boga ilmu ti Allah. Singkirkan hiji bae Allah. Mantap persis di dalam Pancasila, sila kahiji Pancasila bareng satu, keuangan yang berkuasa. Oh jadi keuangan yang berkuasa, aturan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa benar-benar direalisasikan,
Presidennya benar-benar ketuhanan yang Maha Esa, menteri mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, gubernur bupati mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, polisi TNI KB mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, ulah dirubah menjadi keuangan yang berkuasa. Aman Indonesia, aman Indonesia. Tetapi kan dirubah kuari menjadi keuangan yang siapa? Udah jadi dirubah gitu. Tak yakin kalura sanu ngarobah tara. Tewak lah. Tewak. Nu tuh Haji Pendi cenah. Ya kari. Nah iyalah. Masjid adalah rumah Allah. Barang siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah, datanglah ke masjid. Masya Allah, kari. Kita datang ke masjid, ketemulah dengan Allah. Maka ada larangan di masjid. Satu, orang haid nggak boleh masuk masjid. Orang junub nggak boleh tinggal di masjid. Orang yang membicarakan dunia haram di masjid. Orang yang habis apel masuk masjid goblok. Iya tak. Tolong aja. Sugante di masjid ibadah orang kas masjid dibobok. Blon ya mah. Ayo masjid banyak larangan-larangan. Intinya masjid adalah lurus ke Baitullah, menghadap Allah. Ente menginginkan seorang perempuan, perempuannya nggak mauin. Ente sangat mau, perempuannya sangat nggak mau. Berarti kan pajiin dah. Ya gunakan tasbih lah. Pelet. Saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsan. Itu pelet itu. Ulah direkam tuh. Ente baca di rumah lama. Ente baca di majelis talib lama. Ente wirid di hutan lama. Coba dah di masjid malam jam 1 masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf. Kebetulan perempuannya ada pinggir masjid. Udah, pokoknya tokjer. Baca aja 75. Bukanya pakai cabai rawit sekilo. Ini masjid. Bukana pakai cabai rawit, ke saudara cabai rawit sakilo. Abeh panas. Maksudnya lain panas awewe nyana ke panas. Nah ya, masjid adalah rumah Allah. Ketika kita masuk masjid berarti menghadap Allah. Dan kebetulan saat ini ada 17 jamaah yang akan berangkat menuju Baitullah asli. Berangkat dari Masjid Al-Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongannya lah kita dapat duduk, dengan pertolongannya kita dapat melihat, dengan pertolongannya lah kita dapat mendengar, dengan pertolongannya lah kita dapat berbuat apa yang kita kehendaki. Itu adalah pertolongan Allah. 17 jamaah insyaallah akan berangkat menuju Baitullah, berangkat dari rumah Allah yang ada di negara kita menuju Baitullah yang asli, yang langsung oleh malaikat Jibril dibawa dari surga, dibangun oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperbarui oleh junjungan alam Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ente dari rumah ke sini yang nyambut gubernur,
ente datang dari kampung ke sini yang nyambut lurah. Sapira lurah tuh. Ente datang dari kampung yang nyambut camat. Sapira camat. Ente datang dari kampung, dari rumah masing-masing disambut oleh polisi, apalagi polisi. Sambut oleh ABRI, nggak ada nilai sama sekali, sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Tapi ente datang dari Indonesia menuju Makkatul Mukarramah. Begitu sampai di Jeddah, ente langsung pakai baju ihram, berangkat menuju Makkah, disambut oleh malaikat. Yang nyambutnya malaikat. Oh Haji Pendi, blow on lo, kata malaikat. Lu dapat ngutang lo, gue juga tahu, kata malaikat. Mudah-mudahan mati lo. Malaikat sadis. Sebab malaikat kan tajam ininya. Malaikat kan tajam. Manusia aja kalau sudah berbentuk malaikat, ketajamannya tajam sama. Kalau manusia sudah menyerupai malaikat, ya tajam. Kayak para wali-wali Allah, para mursalin, para nabiin, tajam. Makanya begitu malaikat, begitu Haji Pendi ke Mekah, malaikat nyambut. Kok bau sih? Iya, menjelang mata lain bau amat sih malaikat. Gak beres kan gitu. Pasti ini gak beres. Pasti dagangnya bohong. Pasti banyak pembicaraan yang bohong. Dagang nipu, utang gak dibayar, si mbak dicolek terus. Malaikat tuh gini gak tajam. Di samping kita kan ada malaikat, kayak malaikat Raqib, malaikat Atid. Ya Allah ya Rabb, jangan dikira kita ini apa namanya nggak didampingi oleh malaikat Raqib. Malaikat terus melihat kita. Raqib, Atid, ini pencatat amal bagus, ini pencatat amal jelek. Kita ke Mekah, malaikat nyambut. Ente di sini sambut cuma lurah, camat, polisi, TNI dan panitia lah, sama-sama manusia. Tapi begitu ke Mekah yang nyambut malaikat. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa memandang malaikat. Ketika Kangjeng Nabi masuk Mekah disambut oleh malaikat. Ketika para sahabat yang brilian disambut oleh malaikat, Kanjeng Nabi disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Sahabat masuk Mekah disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kalau Ibnu Athaillah wali-wali Allah masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kelihatan malaikat itu nyambut, kelihatan. Masya Allah, orang-orang yang brilian tuh begitu. Ahli-ahli Allah masuk Mekah, malaikat nyambut, kelihatan. Nah kalau Haji Pendi masuk Mekah, nih kata malaikat nih, urusin dulu di sono lu, blow on lu. Jadi malaikat lebih sadis dari kita. Masya Allah. Makanya sebelum pergi ke Mekah, tobat dulu di sini. Tobat dulu. Saya banyak cerita kalau Mekah. Tadi Pak Yoto juga sempat cerita beberapa cerita. Saya insya Allah banyak cerita kalau tentang perjalanan Mekah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Nggak usah saya ceritain dah. Nggak usah. Termasuk dia ikut sama saya emang nggak cerita. Banyak. Hilang sendal 12 masa. Selama di Mekah sendal 12 hilang, berarti kan di sininya nyolong terus itu. Gak beres. Udah biarin aja kata saya wakafkan di Mekah terus. Tapi pulang juga dia. Nah ini disambut oleh malaikat. Karena Mekah kalau kelihatan oleh zahir tandus. Mekah itu pegunungan. Jangan dikira bahwa Mekah itu indah, jangan dikira Mekah itu nyaman. Tetapi Mekah itu ya panas, tandus, batu, nggak ada pohon-pohon. Tapi justru malaikat kumpul di Mekah. Ketika kita masuk Mekah disambut oleh malaikat, dan malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kita terus diciumi,
Kita terus diselamani oleh malaikat, dan malaikat terus mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sebelum sampai ke Baitullah mohon ampuni segala dosanya. Tidak harus kita yang memohon, malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah. Sebelum malaikat mendengar suara dari Allah, sebelum terus saja malaikat, ketika Allah sudah malaikat, aku ampuni seluruh manusia-manusia yang akan menghadap Baitullah. Ketika masuk Baitullah itu sudah nggak ada dosanya. Makanya yang paling hebat, karena udah nggak ada dosa, minta mati. Kita kan pengen mati nggak berdosa, udah. Kalau udah nggak berdosa, minta mati. Saya suruh dulu waktu di Baitullah, Haji udah nggak ada dosanya, minta mati dong. Bisa dulu, kata dia. Aduh, ya udah, kalau nggak mau mati masuk Indonesia lagi, banyak dosa lagi. Sekarang kalau ditimbang, tuh banyakkan dosa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nilai Mekah bukan sembarangan. Masya Allah, ada seorang manusia jalan dari rumah ke masjid, begitu 10 langkah, karena musim becek jatuh dia, kotor baju. Pulang lagi, pulang kata istrinya, Pak, dari tadi juga jangan ke masjid, kan hujan, becek, tuh kotor, udah ganti, udah nggak usah ke masjid, sholat di rumah aja sama. Dia mandi, ganti baju, ke masjid lagi. Cek pemajikannya tuh, dekat masjid be, bapak siapa tolol kan? Bapak siapa tolol dekat masjid be, cek labuh gitu. Pemajikan belum, doakan tuh beres. Wah, masya Allah, eta orang pariuk melentenya. Dulur lurah itu pemajikan belum. Bener, keluar dia, peleset lagi, jatuh lagi. Masya Allah. Cek jane kok beneran, iya, aduh raga gede baik. Datang deh kayu, dah cek pemajikan lah, ngaguling deh kan, tengah denge, tengah jadi ya, nggak sudah ke masjid. Masya Allah, langsung mandi deh, beres pakai baju deh. Dekat mana deh? Masjid. Ulah, hujan, becek. Seperti ngana sehatan nu bagus, sayang istrina kasalaki. Saking sayangna sampaikan ke ulah ke masjid acan kan belum, mesti nama kan dipapa ku pamajikan anak kak dekat masjid kula mayungan. Masya Allah, kosro bijeng Yuli bae mah ya, bahaya ke masjid. Ayah itu tadi dia salakin ke masjid di payungan ku pemajikan, ya belum. Tapi lamun dek balanja, kak dek mana? Dek balanja, ayo kula mayungan, ayo weh. Ya seregap kabeh kos itu. Ya saya awe ya. Nu kuduna makan awe mayungan salaki. Kak. Katilu kali. Begitu katilu kali berangkat ti imah dek ka masjid. Dek ngaguling deui aya lalaki, aki-aki. Ewa. Insyaallah cik manehanana. Ayo kula nungtun ulah datang ka ngaguling deui, dituntun ku aki-aki, sampailah ke masjid selamat, ditungguan ku aki-aki, sholat berjamaah qobliyah badiah selesai, keluar dituntun deui ku aki-aki sampailah ke rumah. Aki-aki hebat, ditanya ku nyana, aki si saha sih sebenarnya ku pamajikanan, ditanya ki kita laki kan pertama ngaguling, kedua ngaguling, ketilu kali dia ngaguling debe, tapi diselamatkan ku aki saha? Kula iblis. Ya, iblis, setan. Coba bajikan kok ya setan bisa nonton ke masjid? Aya rahasia. Coba naon? Ketika salaki anjeun keluar di masjid dengan niat berjamaah, ngaguling, bajuna kotor, hampir bedi dia nage memar luka. Secara zahir seperti itu, padahal
dengan jatuhnya suami kamu 40 manusia di sini diampuni dosa. Ya Allah ya Rabbi, 40 jelema ku ngaguling na bae 40 jelema dihampura eta nu teu salat. Matak lamun aya jelema nu salat geus nu saja ulah salat ngan doakeun ngaguling bae. Ya Allah ya Rabb. Oke, anu kedua kali begitu jatuh kedua kali diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat tadi 80. Belum lagi dianya, kalau dia aja udah nggak usah cerita dah. Ini mah yang pertama 40 diampuni dosa, yang kedua 80. Kalau 3 kali 40 120 hancur gua kata setan, hancur gua. Makanya lebih baik gua papa aja dah biar selamat dia daripada sekitar ini diampuni dosa. Nah makanya setiap masjid ditunggu oleh setan supaya orang tidak dapat pahala. Bagaimana caranya supaya orang ini tidak senang masuk masjid? Bagaimana caranya? Setan tiap pojok ada setan, tiap pojok sini ada setan, di tiap pintu ada setan. Apalagi ini mah biang setan ikut. Allah ya, nah, ini setan luar biasa. Di Mekah lebih sadis lagi setan. Di Mekah tuh lebih sadis lagi setan, lebih kejam, lebih jahat dibanding dengan di Indonesia. Ya di Indonesia mah setannya kelas kalau ABRI mah kopral. Di sana jenderal semua, jenderal semua di Mekah mah. Wah, tapi kalau Haji Pedi masuk Mekah kata jenderal nggak usah sama gua, anak buah gua dulu dah. Udah anak buah ini juga udah tadi di mobil aja udah. Itu baru sama cucu setan udah begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi 17 jamaah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Disambutlah oleh malaikat, diselamani oleh malaikat, dipeluklah oleh malaikat, dan malaikat mohon kepada Allah, terus mohonkan ampunan. Sebelum Allah menjawab kepada malaikat, malaikat terus-terusan ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Betapa untungnya manusia yang bisa menghadap Baitullah. Nun jauh dari Indonesia ke Mekah, tetapi dengan gerak Allah maha mudah. Maha mudah Allah, ya Allah, cuman 9 jam sampailah ke Jeddah. Murah, ongkosnya cuma 50 juta. Ya Allah, orang Rajat bawa ke Kerawang ada yang sehektar, kawin sama orang Kerawang, tururah kawin ada. 50 juta mau mendapatkan surga, ya murah. Dan apalagi saat ini ada bos yang bernama Pak Yoto. Alhamdulillah sejak kenal dengan saya, kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dari hasil obrolannya insya Allah ada manfaatnya. Kemudian betul-betul mendengarkan. Saya bilang dicoba Pak Yoto, sedikit-sedikit kita nabung untuk akhirat. Selama kita mampu, coba mulai bikin masjid atau musola. Kesananya nanti berapa orang berangkatkan. Alhamdulillah yang pertama diberangkatkan jahe. Ya alhamdulillah berhasil lah. Oh enggak, ternyata enggak. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji telah diberangkatkan. Saat ini ada guru saya juga yang diberangkatkan. Makanya saya kesini, salah satu pesertanya guru saya. Insya Allah beserta para jamaah yang 17. Dan kedua udah direncanakan lagi sekian. Tadi udah bilang lagi, insya Allah guru-guru ngaji akan diberangkatkan lagi. Guru-guru ngaji, nah mengaji kudu jadi guru ngaji. Ini daftar, iya. Maka asal ulah ngabohong munafik ya. Ulah cara di negara Indonesia makan bohong malulu di dek mengabobol dana di negara
pada iya Majelis Salim atau pondok pesantren asal ngabangun foto turun ke santrian padahal eta kiai blon kiai nipu babarengan jeung lurah lurah onang nama teh emang penipu tiga baheula ge ieu kiaina ieu foto aya nu kitu aya ulah aya kan coba sebutkan hiji berah ulah ra lurahna CS ieu camat CS Masya Allah alhamdulillah polisi CS sarua nu teh CS kula mah abri CS kabeh alhamdulillah ya Allah ya di akhirat masing-masing dong. Nah balikan deui iyalah payoto alhamdulillah Masya Allah kula bunga di samping ada payoto di sini ada Pak Haji Agus sama di negaranya di sono dia orang Cikarang sudah berapa puluh pondok pesantren dibangun berapa puluh majelis taklim berapa puluh masjid dan mungkin sudah ratusan kiai yang diberangkatkan ke tanah suci. Ya Allah cuman bos ini aja kuntet ini bos masa bos sih bukan ngeberangkatin diberangkatin ya emang kuntet bos. Namanya pengen dipanggil bos tapi bukannya ngasih pengen dikasih ya udahlah bos kuntet. Nah 17 jamaah saat ini insyaallah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah yang paling indah manusia termulia di dunia adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente pengen tahu kemuliaannya ketika Kangjeng Nabi Adam dan Siti Hawa baru diolah baru diaduk-aduk jadilah sosok Adam jadilah sosok Hawa kemudian ditiuplah roh begitu bangun masuk surga Kangjeng Nabi Adam lihat di atas pintu ada merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kata Kangjeng Nabi Adam ya Allah ini siapa ini Muhammad itu siapa cucumu Nabi akhir zaman ya Allah ya Rabb kok udah ada terpampang di situ itulah hambaku termulia dibandingkan dengan Jibril pun masih muliaan itu kata Kangjeng Nabi jangan coba-coba engkau dibuat oleh Allah sebelum jadi manusia aku sudah jadi Nabi Masya Allah maneh Adam bapak keur dibangun kene diudek-udek can jadi jelema kula geus jadi Nabi nu paling indah manusia orang Indonesia pinuh ku dosa berangkat ke Madinah bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi manusia termulia disambut oleh Kangjeng Nabi manzara qabri wajabat syafaati siapa orang yang datang ke makomku ke kuburanku wajib mendapatkan pertolonganku. Nah tergugah hati ya Allah ya Rabb hebat amat begitu orang datang ke kuburan Kangjeng Nabi ke makom emang Kangjeng maot ente emang Kangjeng teu nyambut Kangjeng begitu saya datang rombongan oh disambut oleh Kangjeng Nabi tapi saya juga ngomong juga yang ini gak usah ya ini satu gak usah dah la ilaha wajabat syafaati Masya Allah bayangkan dari Indonesia bisa berhadapan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan semata-mata ketemu tetapi wajabat syafaat. Orang besar tuh begitu kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir Kangjeng Nabi Khadir memberikan ilmu ma'rifat kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat bayangkan coba luar biasa ente ketemu dengan bupati berarti memberikan santunan ente ketemu dengan camat sama kalau lagi nyantun kalau lagi ngambil ya camat ya begitulah kalau urusan perjualan tanah ngambil dia sama lurah juga sama yang memberi ya memberi kan begitu tapi kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir selalu memberikan ilmu ma'rifat ketemunya aja kita akan jadi wali makanya ente cari dah hidir dah ente cari hidir di pondok ada tuh tukang ikan nah ini hidir nih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
mulai di masjid Buyutullah Baitullah menuju ke Baitullah asli. Dari situ nanti ke Madinah, manusia termulia sedunia. Berangkat dari Madinah, pulang lagi ke Indonesia dengan bersih badan kita dari dosa, bersih geus eueuh nanaon. Indah jasa tahirup takos itu. Makana malam ieu sim kuring cicing di dia hanya sekedar satu silaturahmi ka urang dia, khususnya nomor kedua untuk walimatul wakiroh, dibuka masjid ini untuk dipakai wakiroh namanya. Yang ketiga adalah walimatul safar, 17 jamaah umroh untuk melaksanakan umroh tahun ini sekaligus ziarah ke Kangjeng Nabi. Dan mudah-mudahan jamaah nu aya di dieu kabehan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi, dan sama-sama nanti di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh ke Mekah, ente asuplah ke masjid kan, ke rumah Allah, sama lamun hayang ke Mekah baca sholawatnya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis sholat 7, tapi habis subuh 40. Habis sholat zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7, subuh 40. Kalau ada waktu malam 4444. Tuh, coba waduh. Malamnya 4440. Coba kebanyakan kayak 444. Senang. 44. 44 masih banyak kene we sabaraha. Nah itulah baca. Ada insyaallah ente lamun baca sholawat eta gampang. Siapa tahu setelah ente ngewirid itu 1 bulan misalnya, ya, yang 17 berangkat ke sono, ente lagi di jalan ada angin topan, di bawah ibar ke Mekah. Gak masalah, nggak selesai guys, kuburan anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun maca sholawat Ibrahim insyaallah kajen kuku mahage insyaallah orang bisa ke Mekah. Sholawat Ibrahim manjur geus teu kudu coba dongeng-dongeng terlalu loba teuing dongeng anu cerita tentang sholawat Ibrahimiyah. Nah ieu mah urang sering asup ke masjid mohon kepada Allah baca sholawat Ibrahimiyah insyaallah. Terakhir doakeun ieu jamaah nu 17 khususna umumna jemaah-jemaah umroh yang lainnya, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah, disalametkeun ku Gusti Allah, mulai diberangkat di ditukna gagah tur salamet, bisa ngalaksanakeun ibadah umroh kalayan sempurna, bisa ka Madinatul Munawwarah, bisa balik deui ka dieu kalawan salam, mawa umroh anu mabrur. Urang mudah-mudahan kabehan bisa umroh, bisa ziarah ka Kangjeng Rasulullah, bisa balik deui ka tanah Indonesia anu asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakeun payoto mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan beres semangatna tinggi sehingga kebagian orang-orang di dan sekitarnya bisa terpilih untuk berangkat ke tanah suci. Sagitu geus eueuh deui nya. Cuman lamun encan ka Mekah, urang sarua jeung ka Mekah
sebab Baitullah itu lain di ditu bae. Lamun masjid Baitullah rumah Allah, sebab menuju ke Baitullah aslina di diri kita ada Baitullah. Baitullah di diri kita adalah kolbu. Kolbu ini isinya Allah. Kalau masjid isinya Allah, di Baitullah Mekah isinya Allah, di hati kita ada Allah. Percaya enggak ya Allah? Nah, tapi lamun diajar hati mah ya karung goni. Ya enggak, setiap manusia di hatinya ada Allah. Ini karung. Di hati ente juga ada lah, pokoknya ada si Mbak Sarwiti aja di dia. Nah, macam-macam. Usahakan supaya di hati itu jangan ada apa-apa, satu aja, Allah. Usahakan. Nah, itulah usaha yang paling berat. Usaha yang paling berat adalah mengkosongkan hati dari selain Allah. Hanya Allah, satu Allah. Ketika di hati ada Allah, kita bisa tawaf dengan hati, dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dunia ini kecil, dunia kecil, letik. Itulah pelajaran untuk PR. Dicoba bagaimana caranya supaya di hati ini kosong dari selain Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicukupkan sekian untuk pertama kali saya datang ke sini. Saya pas belok jembatan, lihat perumahan, dikirain nggak ada makhluk di sini. Iya, dikirain sepi, ternyata ya Allah, ini banyak makhluk di sini. Ternyata saya pesen kalau ada yang cantik ya pesenlah satu. Bukan buat saya, buat ini juga bukan. Begitulah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sakali deui lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang doa ke Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salamatan alaina wa alal hujjaji wal guzati wal musafirin wal mu'tamirin wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in. Innaka ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allahu a'lamu bimuradi maja'ala. Orang nyarakeun sarwa tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing unta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana unta saibah wala wasilatin lan warana unta wasilah wala ham lan warana unta ham. Kama kana ahlul jahiliyati apalunau gaya barenggangan zabali jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ing ma hadda wa ja'lu
Rawal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking ki Sa'id kang putra nang ki Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'ud daruha li-taghit utawi onda bahirah mai ku allati onda yumna'ukan dan siga opot cai susune ya lati li-taghiti kade pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yalibuha maka waranana merasa ing leti puahadun sapong suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibattulan udaya anda saibah maka iguan ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha ikungan tep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji kalau silatulan udah anda wasilama naqatul bakri ku anda kang warat guru kang au itan ya naqah ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil biunza anta biunza galawan adon sumatazana Cara gariming do iyata yanakoh ba'du in dalam zawsane unza bi unza di kalawan wadon kang mawaneh waganulan anaya li jahiliyah kabeh sipuna iku ngantep iya lu jahiliyah kabeh ing wasirah itu agitihim kade pirang-pirang patunge ya lu jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung salah sawijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang wewene laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep ing dalem antarane karone unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji dari tadi zakarun lanang wala mulan udaya anta ma bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang aiza qada maka tatgalan kan iya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya ahlul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamli lan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahaluk saking momotan pala yumal alaihi syai'un maka ora den tanggungkeun ing atase apa saun suwiji-wiji wasamuhul hamilan ngangaranan ahlul jahiliyah wing hamal hamia ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong kang pada garupul ya dari gawe iku yaptaruna pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dan gawe Allah ing atas Allah kadziba ing goro idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilahi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna dawilu ya kana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum gado biya baung kena zatune ya lijali aikum hukuman ya lijali alikabe binam zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allah alam bimuradi landat kaladan ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru
ta'ala umran lazaraga baila mamaring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring Rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh qalu kang ucap ya alladzina kafaru ing lapada subhanahu kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaing birang bapa ingsun sadaya min adini wa sunnat saking agamalan sunnat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik ana tanyukubi alladzina ubzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjana sanjana birang babane alladzina iku waru ya baga besane suwiji-wiji walaitan ora lebih tuluh ya baga bela lagi maring benar wali sifat lil inkar utawi sifat mikut madakan garwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kudu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat gitulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus hiji onta bahiroh dua onta saibah tilu onta wasilah opat onta ham onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagid onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes teu meunang diperah teu meunang diganggu berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan onta tersebut sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh terketahui diopenbarkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu masyaallah eta kos kararitu baheula mantap atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kedua aya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandeg tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya na tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu alalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatana naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta bos karena itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna
aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngorakene anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakene ieu onta lamun anakan nang ke bikang anak pertama bikang ke anak kedua deui bikang taeta anak pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui teu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon ge bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplo terus gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantak meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah ge atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadari itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadari itu teh tapi lamun di Arab meureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijieunaan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad
diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mendak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu madrasah kitab mah jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu ndek ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak ulah ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek mah santunan yatim piatu teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mendak ka dieuna teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos kieu
jahiliyah tah yang geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya teu bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu pabidahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Iya ayat dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum di mana diucapkeun karanjeuna ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tah masalah nu bener mah ye instruksi ye Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tah nu kitu mah haram, tah nu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pan cak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabith ieu termasuk kana khabith ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh kos kieu nu mantap kami manuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe ulama lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atau bapakna aya kene ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe layuk lihal qaumu walau umuruhum imra'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat iku mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena yuk urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di bahasan kos kitu leuh jabab boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol
lain potongan ustad dah mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Oh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat, di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres, sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut. Otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin. Pan isin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya nu ka sorga, ayo ustad ka neraka. Tad ka mana? Tad ka mana ieu? Aya ka dieu ieu ka sorga mah. Tad kurang pan ka dinya Sekupi. isin biasa. Aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood dasa teh kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkan ku aing ka hulu sia. Ngaji sia. Dijejalkeun ku aing, tanyakeun heula atuh. Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan, henteu hasud teu dengki salah sia, ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan tah nu kamari teh. Tobatna kumaha? Beuleum sakupina. Teu kuat cenah kiai. Neraka sia. Jual sarua. Ulah deui teh geus tobatan ka hareup ulah salah jasa. Masya Allah. Jelas jasa eta mah unggal hadis, jelas jasa. Deuleu terjemahana inggis amat. Urang unggal poe maca hadis, maca Quran, tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah teh mah kiai mah eleh bae. Dek modar henteu aing mah, teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan. Ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae. Ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus, atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah, ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang. Ayo cek maju. Siap. Pilgub pernah terjadi milih mana yang benar? Emang geus kanyahoan benerna geus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura ka dieu. Ayo atut sia. Endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit nanaonan dia aing. Boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sebab urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan. Namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran
rumpak sinang kabelah dede setik denan dah eta panunggangan teu dibage ka resep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah ieu mana aing ngaji belum mana karena ieu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung teu meunang pituduh tapi geuninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang K sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyang ge teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين